urang mah paling sieun ku kolot kunaon cing ku curug peksia ku ieu hungkul mana Sunda mah ku curug asli baheula awas ya jeung sieun hungkul kieu. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi ada di mana we ayeuna simkuring ieu bade ngabahas istilahkeun istilahna teh mitos pamali cek kolot baheula. Mitoha. Nu diistilahkeun teh mitos kolot baheula. Di antarana aya mangrupi-rupi naon istilahna mah gajantenan anu pamali disebutkeun ku kolot baheula mah pamali. Ulah anu. Lain orang bahas hiji-hiji nanya 5 pembahasan ulah tukang. Tapi boga pertanyaan 5 ieu Kak. Ingat kana mitoha teh ieu. Lain teu kieu maksudna teh urang bahas sadayana ku abi nya. Tapi aya Kang boga pertanyaan mah pertanyaan gitu kabeh. Aya abi ge pernah pengalamannya baheula cek kolot. Jadi langsung mulai wae teh nya. Sok pertanyaan. Jadi kieu cek kolot teh baheula. Urang pernah halajo musiknya da TV teh penting aya jam 8-an. Jam 8:30-an. Tatalu teh na kursi kai teh apa teh mah tatalu itu aya musik Sunda teh tatalu cek kolot teh. Ganeng jang satong talu ti penting cenah pamali. Apal pamali teh kan larangan Sunda mah sieun gitu. Jadi kudu kanyahokeun heula istilah pamali. Pamali di dieu lain istilahna pamali anu naon istilahna mah nu nyampuratkeun kana agama. Pamali di dieu ngailmiahkeun ka jiwa budak. Kan ari budak mah istilahna teu ngawaro, bedegong gitu kan aya ku pamali mah maenana guru-guru ngaji urang pamali teh bakal asup ke neraka. Bakal asup ke neraka. Itu sebenarnya kolot baheula mah istilah tadi ulah tatalu ti penting. Ulah istilah mitos kana ya. Mitoha kana. Mitoha eta. Ulah tatalu ti penting teh jadi kieu disebut pamali teh. Kan aya nu ngaranna penting sepi cemplingnya waktuna istirahat ti penting mah jadi istilahna batur keur sare keur istirahat kaganggu. Tah eta nu jadi pepeling kolot teh da meureun aya ku kolot misalkan kieu sia datangna itu keur sare satepuh ka budak teh kitu. Itu jadi istilahkeun ku pamali kolot ngebejaan dengan secara sopan urang oge tepi ka ayeuna can kapecahkeun sabenerna mah. Hewan naon eta nu disebut sanekala sanekala tah aya deui nya istilah sanekala sok eta tengah maghrib sanekala jeung kulit katincak nih cenah tah arek adaan begitu ureup-ureupan kalau barudak urang pribadi urangnya wargi adannya baheula geuningan sok aya istilah kolot keur bubuyan atau gatrik naon itu hal anu geus sarek maghrib eta mah naon di dinya sia bisa aya sanekala can kapecahkeun sabenerna mah teu ayeuna oge nu ngaranna sanekala jeung deui tadi istilah pamali tadi lain istilah pamali anu sabenerna aya dina naon Quran atau nabi dina keterangan agama gitu. Berarti dina keterangan cuman kanyaah kolot ngabentak kolot ngadidikeun jadi anak seperti gitu. Jadi budaya Sunda mulanya budaya Sunda eta wargi-wargi Aden anu sok bade naroskeun istilah-istilah pamali nya naon wae tapi selain eta aya keneh Kang hiji kan biarna tatalu di pentingnya sini kana anu tatalu di penting agadengan batur keluarga nu kersare kaganggu tah eta jadi nyaram secara halus kolotna gitu. Terus aya ulah heheot ti penting urang mun geus punten ya nya rada kasar modal gitu kan modal ya nya teu cai sabeuringan heot gitu bro. Kalau teh ngorowok ulah heot ti penting pamali eta jadi kieu kan istilah kolot cara tadi teh jadi mepeling sakali deui nya mepeling anu jadi budak. Jadi istilahna ulah bahasa kasar ti kolot teh ku cukup ku hiji bahasa tapi nurut budak.
tah eta naon sababna ulah di atawa dicaram ti penting ulah sampai ka ngaheot bisi majarkeun urang dipandang ku batur mah ku tatangga teh wah si eta di balaga pada heheot teh pada heot wah si eta mah ria wah si eta mah angku adigung gede hulu apa nih bahasa Sunda kayak gitu jadi istilahna ka budak teh ngayoman nanti ngadidik ku bahasa hiji cara eta pamali jadi budak teh ngimplong dengan teh oh pamali teh cara ulah bisa lamun dididik lagi mah ulah gitu sia teh balaga teh hirup teh pan budak teh jadi arogan jiwa-jiwa ekspres budak teh pan aya budak mah otakna keur ngabentuk pan balaga heueuh jigana kurang lah karasaan bener-bener sok telah we ku urang dasar benerna jadi jiwa pamali eta jiwa nyaram eta ku hiji bentuk eta pamali udah trepe euy asli urang mah bener kan urang jual eureun urang mah paling sieun ku kolat kunaon cing ku curug peksia ku ieu hungkul Sunda mah ku curug asli baheula awas ya jeung sieun hungkul kieu anjeun kejeblus we sisa lain di boros ayo kumisi kejadian putan wargi-wargi abi kayak kumisi kejadian ka bonggol menuju ke alitnya apa ke tata lucing lucing anak lucing subuh lucing naon gitu nya yang babaturan kemudian anu jadi kolotnya kamelang kolot hariwang kolot keur jadi anaknya rek gede ku gedena rek leutik ku leutikna komo urang we kieu nya ka anak urang kehidupan aya di lembur sieun ku itu teh mah sieun kabawakeun ieu mah tancan magrib eta perpancan magrib eta karek perpan asar lah misalnya asar-asaran lah keur lucing sumput jeung budak teh ganti-ganti baju geuning warginya baheula mah ganti-ganti baju terus deui humor-humor baheula candaan-candaan baheula eta ku kolot disebut balik sia pek sia ku curug gue sieun tapi yakin ku budak-budak ayeuna tah teuing mah teuing ku zaman ayeuna 2020 nya cek ka alaman mun ku curug ieu balik sia asli urang balik jan nya mama asli urang lama tuh galak kolot balong tapi ngadidikna nya balangna sok di selain eta tadi heotan jadi ngaheot teh benernya pemirsa ieu jadi ngaheot teh katlana angkuh jadi ku batu teh polontong jadi pulau arogan gitu ngaheot bisa teh di tengah imah kadenge ku tetangga si eta mah cenah omong loba duit misalnya lah mun cenah loba duit cenah teh heot tengah putih cenah menjelema aya nah jadi pandanganna teh identikna jelek nya jadi sifat kolot nu ngadidikeun jadi anak teh hayang ngarangkul tapi ku bahasa anu bener gitu ternyata ku pamali eta tapi sok aya keneh teh aya kan urang ke zaman sekolah ieu nu pernah sekolah ieu nya di SMP baheula teh urang titah diajar suling kesenian urang ti barang teh latihan tuluy teu bisa keneh wae berarti can aya YouTube baru mah aya YouTube man kota keur mahal baheula aslinya kan keur SMP urang habis aslinya tah jadi hate ku borok ayeuna mah budak-budak ayeuna bisa ke Android lain sing ayeuna keur urang umur murah keneh nya YouTube teh aya cuma can kenal di urang can bumi ya rasaan teh kurang fungsi ya ya dongeng deui pergi warga Aden abdi baheula fungsi dipambalikeun HP ku kolot ditanya ku kolot teh ku batur ieu cenah budak teh dipambalikeun HP naon cuk kolot yang jerina kolot teh ku kolot merenang gaptek lah apa HP naon ieu Sonicson cenah Sony Ericsson ya Sonicson lamun ku aya nama Sony Ericsson beneran tapi urang teu hinakeun tapi teu ku lucu lah nya ku gaptek teh aku teu apal teh apa Sonicson ingat urang eta tapi ka ayeuna gitu kan ingat deui eta ceritaan eta bener asli jadi ge Kang heuh tadi teh kencan zaman YouTube ieu aya boga HP baheula teh Motorola nih, analog di tengah coplokan wae. Nah, mun aya sinyal peluru. Motorola bawa kamera aya video aya anu telu, anu kuat 30 detik midana teh. Nah, MPT semenit nih teu bisa leuwih. Terus gitu kan, berarti can apal YouTube gitu. Facebook kumpul boga teh. Dek latihan aya suling Sunda dengan TPRI baheula mah aya dengan TPRI suling Sunda. Ukur sagelombang. Segelombang baheula teh.
nyuling orang tengah penting bari ngalahin dulu sekolah teh di kamar gorowo motor sok niup suling tengah penting pamali tangis pamali di wae beureun ku pamali teh ya jadi istilahnya kan dengungan atau sora ngundang hewan percaya tuh suling mah atau termasuk suling ayeuna misalkan terlalu cara tadi gitu nya memang di samping orang ngagandengan batur di samping oge orang bisa menang hewan gitu sebenarnya dengungan sora teh tidak bentuk-bentuk benda lah istilahnya cobaan jadinya bisa mengajarkan kurang bohong jeung kolot kurang baheula disebut pamali teh mitos atau lain tebak tak cobaan ku didinya niu hatong lah apa hatong kieu bijil tah nu ngaranna naon teh manuk ieu teh bener aslinya bawa santa teh bijil bareng bijil santa teh sok sieunna teh boh bisakeun orai boh bisakeun kalajengking masa nu ka hari itu teh kasieuna nu jadi kolot gitu kan komo deui ya kan hirup baheula lamanya di palamuran masih bilik antara hiji ka hiji deui teh antara lemur teh jauh jadi gitu aya tetangga ngarepet saimah nih nya jauh gitu tah kasieun kolot teh jigana ka palang alem jigana sok pecakan bisi majarkeun bisi majarkeun heureuy boh suling boh naon anu bersifat sorak gitu nya ngabentukeun sorak sok bakal bijil tah nu ngaranna hewan-hewan asli ku sorak-sorak bener Kang dina lain ieu nya dan loba dina YouTube oge nyuling bisa ngadatangkeun orang eta dina YouTube eta asli kenyataan dina Hollywood aya lah bener sok tinggal eta bener disebut pamali teh berarti tah eta meureun anu kudu urang dijaga teh ulah sampai dari naon cek paribasa nama ucap lampah tekad din tabeat bahasa kolot mah bener nyatana bisa bener tapi kapikirna ku urang memori nu tukang oh iya bahkan urang pernah kejadian kieu urang lain-lain loba carita ieu bener asli paterna Nini almarhum aya namanya cek baheula cek Nini jang engke mah tahun-tahun jaga mah ujang geus gede jalan oge disapukeun teu percaya demi Allah urang mah sing sumpana teu percaya jig datang anjeun ka alun-alun Bandung alun-alun soreang atau mana gitu nya disapukeun anjeun karena jalan demi Allah kabuktian tah nyata urang asli bener eta bahasa kolot anu baheula anu can kapikiran urang ge nya serikeun sabarana mainnya sok can mah ya jangan dicabukeun kepikirkan ieu nya para pemerintah terus di engke majang urang teh ujang di mana urang bisa nelpon bisa ngobrol teh pareu istilah pareu teh geuning nyata ku video call bener WA nya video call asli eta senyap bener aslina nyata ya dibalik eta urang pesennya paguyuban Sunda guyonan Sunda ulah disabirakeun mulai kurang da lain teu kurang ku saha deui sok bener anak usul bahasa Sunda teh ku saha deui sok ayeuna budak urang oge teu diajarkeun Sunda Indonesia we nah lain ulah ku bahasa Indonesia tapi kayak sekira nama berarti sama nah kita sedikit Indonesia nasional Indonesia urang gitu nya bentuk-bentuk negara urang penting pelan lah iya cuma asal teman teh satu budak tidak di Indonesia keun berangkat jadi Sunda kan kayak ngobrol jeung urang teh ayah mau kemana aku ngiring biar aku udah gitu kita campur setidaknya lah urang teh nah kayak manehna bisa mosisikeun diri di mana anu beureum teh dipakena di mana anu hideung teh dipakena manehna ge bisa mosisikeun bisa nah kita di sabalik eta aya kieu aya hiji deui salam aya Kang Kang ngeuretan kuku tengah peuting ulah ngeuretan kuku tengah peuting Pak Mali atunya ku logika urang kan ieu mah ukur ngajabarkeun nya salah jeung bener nama warga-warga aden anu paham warga-warga anu punten bila kelepatan mah ieu mah penerangan kan salah kadar abdi mah heula pengetahuan anu pengetahuan salah kadarna lah istilahna mah ulah naon neutekan kuku ti peuting pamali tah ieu mun bela jo TV teh sampai neutekan kuku ti peuting teh bela jo TV
zaman tersanjung. Oh, lain baheula mah sinetron Intan yang nu laguna teh jeung laguna teh naon sih? Teu apal. Drive bersama bintang baheula. Teu apal. Orang sinetron can boga TV orang semoga jadi kieu nya tadinya istilaheun ulah ngaretan buku tengah penting cok sieun teh kejadian meureun ka iris nama lain ka iris ka keureut teh mah kacapuri nu ngaranna kacapuri tilu poe tah euy teu bisa sarena asli urang teh tong boroning ka keureut sia teh ti tajong we rasakeun ti tajong bener nya nyautana kumaha tah eta ngajaga bisi kolot mah bisi ka teu kacapurina bisi kapoletekeun anu sisina teh geuning tah eta ngajaga mah sok urang mah yakin jadi mamatahan kolot nyaram kolot ku istilah pamali geus keueung ngana diri teh bener geus tapi istilah pamali ku ayeuna tong boroning istilah pamali ku cara kitu ayeuna mah geus euy teu bisa dijelaskeun urang mah lain munafik jauh lain munafik ayeuna mah asli kayak namanya puting uburang ya nu nyiaran cenah aya nama non istilah ulah upamali cenah padahal mah eta teh nya eta mah carangan meureun ti nu jadi kolot ka nu jadi anak atau ka dulur ka saha bejaan ulah tekan ku ti beuting teh bisi kacampuri meureun sebagian darinya urang teh sebagian dari khawatiran kolot kenyaang kolot gitu jadi kitu tah pamirsanya ulah tekan kuku ti beuting bisi kacampuri kala keureut bisi sisi kukuna nya sisi kukuna meletek terus meureun bisi kana masih darah teh sebenarnya teh eta mah cocok sih lah bisi meureun teh nyawa da memang baca urang oge segala ucap lampah tekan kolot nu diobrolkeun ku kolot baheula kenyataan bener bukti ayeuna bisi pembuluh darah meureun pembuluh darah aya dina curug misalnya lain masalah nama pokoknya nama pada intinya nama ucap lampah kolotna bener gitu asli pokoknya nama ya lamun teu di like share and comment teh komo teh bahaya dukung channel Sunda urang rek ngabuktikeun pokoknya nama silsilah Sunda orang Sunda bisa gitu orang Sunda pasti bisa jadi kayak orang Sunda teh boleh-boleh ayeuna kan teh apal pamali ieu teh naon tah apal pamali kita aja tonton video ieu share seueur ka barudak pokona mah penting di share namanya soalnya jadi ngaweh tahu oh pamali teh kieu tah season ke aya deui ayeuna udah panjang tinggi videona nyampe 20 menit lahnya ya video kayak di video berikutnya namanya Kang Aden ya pokoknya mah ya minat enom deh lain minat non istilah bahasa ieu nama aya program anyar program anyar jadi engke mah teu ukur videoan kieu teu cara nerangkeun kieu ke mah jeung parodina jeung film di situ film pendek nya film pendek doakeun pokona mah kasadana warga jadi model kieu model ieu ulah potongan putih-putih aya filmna aya filmna gitu nah ingana ge bertahap lahnya aya nama ku cara kieu mudah-mudahan jadi teh opening naon ieu teh sebutna opening naon mitoha naon mitoha teh mitos kolot baheula nah gitu mantep tonton terus di channel Aden nya Aden channel pokoknya mah tong dalam program mitoha nah gitu tong hilap subscribe nya tong hilap share deui tong hilap pokoknya mah sadayana dukung channel Aden pasti bakal nyunda pisan bakal dibahas tuntas pokoknya mah sagala kasundaan anu aya di Sunda jadi kanggo ka pamayarsa deui kayak komen di handapnya nah, misalnya teh kudu dibahas nya ieu Kang abi cenah pernah cekolot pamali misalnya ulah tetonggengan di jalan pamali misalnya gitu misalnya kan cekolot teh ulah tetonggengan di jalan pamali tah komen di dinya kayak saya diterangkeun jeung dijelaskeun jeung divideokeun lamun emang eta masuk dalam kriteria pamali lamun teu mah nyapunten kanu komen kayak misalnya Kang abi cenah naha teu digugu misalnya nyapunten da meureun hiji-hiji kayak digunanya tah gitu kema dalam berarti di video pertama hiji istilah hiji video kemudian satu konten nya jadi istilahna mantun tuh hiji teuing lah paling dina babana tilu konten masih misalkan ayeuna ulah yang hareup pakidul misalkan lamun salat ulah yang hareup pakaler
kan istilah ya mah. Jadi istilah mah naon wae gitu kan diistilahkeun. Oh, manu kieu make pamali disalkeun cek warga-warga ade. Nah, cenah Kang Aden ieu mah nu kieu teh naon sababna make pamali? Manya ngagedang ulah ti peuting, da urang make baterai. Nah, misalkan gitu nya. Pokoknya mah komen saya gokil-gokil nah pokoknya mah di walar lah insyaallah nya. Jadi kitu we lah meureun ti sim kuring abi Ogi Somantri ti Pangalengan Abdi Adennya anu gawe channel ieu anu gaduh channel ieu baik setna ade subrek nuhun pokona mah sadayana salam baktosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.